Arek nipungkeun beas ka purut bari sakalian nganter-nganterkeun uleman ka Bolodog jeung ka Kalieung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Lain ieu teh kan arek nipungkeun beas meunang ngeueuman tapi geuninganan dina beasna teh menikot loba pisan batu anu laleutik. Jadi we teh milihan heula. Abong-abong moena diburuan jadi dina beasna teh loba kesikan. Cikan tebak mak ieu nipung ajang ieu naon. Ieu teh beasna samemeh ditipung teh geus meunang ngeueuman sapeupeting. Da soalna lamun nyieun ieu mah geuninganan kudu dikeueum heula. Pokona nama ditipungna teh kudu baseuh we. Lamun nya nu kieu tipungna garing geus we barang ieuna teh pasti we gagal. Cikan aya nu apal meureunannya. Soalna ayeuna mah di daerah rawa teh geus barisaeun nya nu kitu teh. Da urang Jawa we nya mah teh jadi rek nyieun sirkam caritanana mah tapi kitu ge lamun purun. Anu penting mah geus aya tipungna we heula lamun misalkeun teu jadi dijieun sirkam mah kajieun keneh dijieun gorengan we nya. Naon atuh cenah mah meni jauh-jauh teuing erek nipung-nipung wae ge kudu ka purut. Pan bisa meureun ditutuan oge. Pokona nama uyuhan ieu mah siganana teh geus aya niatna hungkul ge alhamdulillah ke memeh init kalebak ieu teh neang heula si bocil alias si Sujanang da tadi teh keur ulin iteun uwana atuh da ari teh dibawa geuninganan bisi kalakah engke teh neneangan pas balik ka imah teh hariwang pokona nama soalna sok kaingetan kejadian baheula lanceukna nya sagede si Sujanang pan emak teh rek orokan ka bidan budak teh dibawa ari pek teh geuranya budak neneangan leumpang nepikeun ka rawa girang sorangan untung aya nu manggihan jeung deui apaleun matak ti harita mah sok sararoak geuning ai leutik keneh ditinggalkeun mah ngomong-ngomong ieu teh geus tepi ka purut nya bieu teh bapana nganterkeun heula tipungeun tapi sabot bapana init nganterkeun tipungan ieu emak rek nganterkeun heula uleman ka Ceu Aminah soalna pan ieu teh deukeut ti tempat tipungan ka warung Ceu Aminah teh sakalian eureun pan ngameh teu hararese deui uleman ka purut mah ieu teh dakur katitipan hiji teu apal da pokona nama emak dititah mikeunan we anu aya ngaranaan ieu mah bisinya bisi kira-kira aya anu babaturanna Neng Hera atawa dulur kitu atawa wawu hayu atuh bisi erek nyimpang mah engke ka ulemanna antos we kasumpinganana nya rengse ninggalkeun tipungan ti purut tuluykeun ieu teh rek ka Bolodog heula diliwat ka Kalieung mah engke we paneuri balik ti Bolodog ieu ka Bolodog teh nya ari ka Bolodog mah da ka dulur ieu teh dulur-dulurna almarhum emakna emak nganterkeun ulemanana teh hiji we da teu ararapa ngaranna ana pararoho deui geuningan apalna teh ukur biiis we hungkul tapi da pokona mah dikumkeun we ka salarea para dulur-dulur mah rengse titen biiis tuluy we ieu teh maju deui ka Bolodog belah wetan salah belah kulon ieu mah lain belah wetan ari ka dieu mah asup ka gang ari asup ka gang kieu teh sok asa lumayan palalaur geuning dina motor teh sieun ka budak Badung rengse ngabagi-bagikeun di Bolodog tuluy we ieu teh lumpat ka Kalieung ieu teh ka keluargana Ceyati nya masih keneh dulur tapi pas ka dieu tadi teh geuningan imahnana teh kararosong ari pek teh geus pinah cenah oge ka Cileunga nya geus we tadi teh dititipkeun ka tetanggana da cenah oge osok panggih engke mah alhamdulillah rengse oge ngabagi-bagikeun uleman ieu teh balikna nyokot heula tipungan anu tadi baraya aya ku alhamdulillah geura pas tepikeun ka dieu teh geur teh hujan badag jeung deui pas kaparengan aya tukang dagang sayuran ka dieu teh jadi we sakalian balanya bieu teh emaknya naon bieu teh nu dibeulina mah nu kararitu we pokona mah geus bararingung da pideungeun tapi da ku sababapana tadi teh mesen hayang nyayur sop jadi ieu teh saukur meuli sayureun sop we itu si Sujanang mah geuranya datang-datang ka dieu teh kalakah hayang huhujanan bari jeung adat-adatan aya ku ararampun we da pokona mah